Di Arab taraweh nepi ke jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapeting tamat nepi ka subuh tempo nu tarawehan beuki loba cobian di dieu. Pingpin ku hafid Quran nepi ka subuh. Insyaallah encan amin ge juga. Amin. Amin. Isukna loba ka masjid Allah. Ngadon jijing kerungan nyeri suku. Kalau bahap ditanya, nah aja teu ka masjid rada kelo imamna imam dicarekan. Lalu jeger healing cenah DKM entong di imaman ku si eta lila lalu jeger jeger pan anu apal nangan ukur Al-Ikhlas 23 rakaat tawa 11 rakaat tuh dibaca Al-Ikhlas kabeh teh gahayang rakaat kaopat Anas ngan poho deui pan ngahwah heula ka tukang wios poho deui kumaha ajak jamaah lajang we cenah lah. Nah ada taraweh setengah salapan anggeus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maning imaman kuat HD tah di urang mah ibadah HD teh nu tereh Pak keun bae we. Nah, da adat jeung kabudayaan kebiasaan